kedua insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Zain Rahmat Nur Khalid atau yang disebut Ki Cepot Muda yang dari Sukabumi. Untuk itu kepada Al-Mukarram Syekhuna Kiai Haji Zain Rahmat Nur Khalid dengan segala penghormatan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tsumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Al-Mukarram wal Mutaram, para alimil ulama, segenap para asatid juga para asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan, jajaran panitia penyelenggara, ibu-ibu, bapak-bapak, sohibul wilayah kersana Bapak Lurah Miwah Rengrengan, pemuda-pemudi harapan bangsa anu sami-sami kujizim kuring sadayana dipihormat insyaallah allazi rahimakumullah. Ngariung mungkulung bongkok ngaronyok hempak merbayak saurang sarerea di ieu tempat daya sanes sejak ta'ziman wa takriman kana diisrokeun sinaran di mi'rajkeunana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus penutupan sementawis pangaosan, urang ngadoa ke Allah, ya Allah kalawan wasilah ieu riungan
Mugi-mugi urang sararea ku Allah sing disalametkeun tina pirang-pirang wabah, amin. Sadayana sing istiqomah dina ibadah, sing digampangkeun milik rezeki anu barokah, pala putra putri urang sadayana sing saroleh solehah, sing aya nasib ka kota Mekah bisa tawaf murilingan Ka'bah, tiasa sa'i antara Safa dan Marwah, dina nalika maut sararea sing husnul khotimah, kenging rahmat sareng syafaat. Ya Allah ya Robbal, resep ngaos sholawat resep. Sakali ngaos sholawat Allah nurunkeun 10 rahmat. 10 kali ngaos sholawat Allah ngalungsurkeun 100 rahmat. 100 kali maca sholawat Allah nurunkeun 1000 rahmat. Ketika lisan orang mampu maca sholawat ka Kangjeng Nabi alfa maroh alias 1000 balikan lobana, la yamutu hatta yubasyaru lahu bil jannah. Mual wakadi mautkeun eta si jalma ku Gusti Allah, sehingga mautna eta si jalma bakal menangkeun kabahagiaan surga, amin ya Robbal. Sing resep maca sok, sing loba maca sok, sing getol maca sok, keur diuk sholawat, keur nangtung, keur lempang, isuk-isuk, ti berang, ti peuting, sare ti peuting mah kiraku sholawatan wae iraha peureumna ngan samemeh sare maca heula. Insya masih siap kupingkeun ceramah, siap ridho ikhlas lilanya 1 jam siap, 2 jam siap, 3 jam siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ngahampura kana bohongna. Karena ngaji maulah harganing 2 jam 3 jam dibere sajam gepiheung kuat. Ayeuna we contona kakarek mahder ieu ngaji katempona ieu mustami rupa-rupa nu diuk aya nu nangtung nu nagok nu lelempangan nu ngudut nu barang hakan nu nangunyar nu nundutan anu molor komplit deh. Ya Allah ya Rabbana, tapi insyaallah sok sanajan kumaha wae posisina penting ayeuna kangaran-ngaran urang hadir di ieu tempat bakal meraih kauntungan ti Gusti Allah, amin ya Rabbal ya Rabbal. Naon wae kiai kauntungan hadir di ieu tempat, insyaallah urang sararea bakal dihujanan rahmat jeung ridona ku Gusti. Rahmatna menang, ridona ilmuna pahalana berkatna dosana. Rek nyebut menang inget karena dosa jadi mente tong salah, insyaallah dosa ke bakal menang panghampura na Gusti Allah.
gegeremetan nu aya dina jero taneuh atuh dina luhurna baik cucukna rungkangna batuna kalakaina maupun daun-daunanana nu kalangkahan kudua dampal sampeyan urang eta kabehanana mang mentakeun hampura ka Gusti Allah. Mudah-mudahan kalawan wasilah ieu riungan dalam rangka ngagungkeun kana diisrokeun sinareng di mi'raj geunana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang sarerea sing dihampura dosa ku Gusti. Ibu miwah bapak, Allah nyiptakeun makhluk ke alam dunia seueur kacida saking ku seueur teu bisa diperhitungkeun. Bujeng-bujeng sifatna ku kalkulator komputer pun teu bisa ngitung kana pirang-pirang makhluk anu diciptakeun ku Gusti Allah. Mung peryogi kauninga eta makhluk anu seueur teh narima kabagi kana 4 bagian. Hiji, aya makhluk dibere tugas ku Gusti Allah di alam dunia mung ukur cicing. Nomor kadua, aya makhluk anu dibere tugas ku Gusti Allah di alam dunia sebatas nyaring. Nomor katilu, aya makhluk anu dibere tugas ku Gusti Allah bisa gigireun nyaring wayahna kudu eling. Anu nomor kaopat mah makhluk dibere tugas ku Gusti Allah bisa gigireun nyaring jeung eling wayahna kudu ngageuing. Coba eta socana tingalikeun ka payun ieu. Kinten-kinten ieu mubalik anu ceramah di payunan ibu jeung bapak kasep teu katingalina. Kasep teu nu nyebut henteu berarti lolong. Ibu-ibu urang dia bogoh teu kawin. Oh henteu nya. Sarua uing ge henteu aja. Pamitia mah ceramahna bari nangtung teu nanaon ieu. Punten uing nangtungnya tangkel ongkoh deh. Makhluk kahiji dibere tugas mung ukur cicing, nu kadua mung ukur nyaring, nu katilu kudu eling ngagiling ieu mah. Balikan deui ah. Nu kahiji mung ukur bantuan atuh lain ngudut. Nu kahiji mung ukur, nu kadua mung ukur, nu katilu kudu, nu kaopat kudu muga-muga sing jadi ilmu anu manfaat. Makhluk anu dibere tugas mung ukur cicing nisbatna alias ukuranana tah keur taneuh nu sok ditincak ku urang sapopoe. Batu nu sok dijadikeun pondasi imah urang jeung tatangkalan anu sok diala buahna ku urang. Tah eta teh makhluk dibere tugas ku Allah di alam dunia mung ukur cicing. Nomor kedua, aya makhluk dibere tugas ku Gusti Allah di alam dunia bisa gigireun, bisa cicing teh, bisa nyaring. Nisbatna alias ukuranana keur sasatoan.
timimiti satopang letikna nepi ka satopang badagna ditugaskeun ku Gusti Allah di alam dunia mengukur nyaring mengukur buktina nyaring katingali ku ibu jeung ku bapa si satoma beberebetan kawetan kakulon kakalere jeung kakidul kadang katongoh kadang kalebak bener teu tegedi otak sato terbatas mengukur mampu neangan dahareun inumeun jeung tempat di mana-mana kahujanan jeung kapanasan. Nomor katilu makhluk disagigireun nyaring wayahna dibere tugas ku Gusti Allah kudu eling saha ukuranana urang sarerea nu disebut manu eta ka urang menyebut sia anu disebut manus wayahna urang mah disagigireun nyaring teh akang ibu bapak kudu areli naon sabab pake kudu eling sabab urang mah diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina bentuk tubuh yang amat sangat sempurna. Alhamdulillah. Ya ceramahna aya batukan kajeun keun da batukna ge batuk bisnisnya. Kasih mapan ku mubalik anu ti heula nya kasep nya rame ari pelebah mubalik terakhir nya leuleus nya geuneuk bere boga julukan cepot muda asa ku teu nyurupnya. Allah ya Rabbana ya Allah midau dina Al-Quran. Sarada cawerang nyebut Allah na ya anu calik di masjid mah geuning kalakah nyarane bari nundutan siap kompak siap insyaallah ketika lisan urang nyebat jenengan Allah setan jararauh malalabur ti urang sarerea amin ya robbal kabasok Allah sing bareng atuh Allah ridho ikhlas siap kompak siap babarengan supaya kompak sararea leungeun ngepeuleureun mun meber kene wayahna ulah waka eureun siap awas ngawadul ya Bismillahirrahmanirrahim. Eta kunaon maka eureun kau yang berjanji kau yang mengingkari engap ripuh dihaja sigana aya nu maot laqad khalaqnal insana fi ahsani
sakali deui boleh ridho maca Qur'ana korikeun tong make laguna tong laguna nu biasa nu sedeng apa nu luar biasa wanifiro laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Geunaheun teu Bu? Raoseun teu Pak? Nikmat teu? Ripuh teu? Nu ripuh kira-kira saha? Oh Kiai. Kajen Kiai mah ripuh ge. Da insyaallah Kiai mah bakal menang amal. Malu-maluin bilang amplop. Emang banget orang kos kotak amal gitu tengenah kadengena ieu ulah sok suudon Mi Bo ulah sok suudon uing berangkat di kota Sukabumi bada asar nepi ka dieu jam 8 terus terang dina hate diniatan sejak silaturahmi demi Allah sejak silaturahmi dongkap ka ieu tempat katampi teh nomor kaduana datang ka ieu tempat isim kuring hayang loba dulur nah ya jadi karena duit aneh deh kan dulur apan cekang jeung nabi hirup mah kudu loba silaturahmi nu jauh pek jugjug nu anggang pek teh ngara loba dulur ka dituna bener teu ana geus loba dulur insyaallah bakal gampang menang doa amit-amit eta pikiran kana duit wae doa ari akang kunaon udah nu kasetrum akang ngaran saha saha Sambo moga-moga sing sehat Kang nya sana mi teh mi bener atuh ngajawab teh ditanya ngaran meuni hese saha murni oh murni panjang teh murah sing panjang umur Kang murninya nepi ka kiamah amin we nya batur geus marara teh culang cileum sorangan ya Allah ya Robbana sing sehat sarerea da percuma Kang milik rezeki loba umur panjang ari awak teu cager mah jang nanaon tidak bisa dinikmati bener teh percuma boga pamajikan geulis ari urang bobogaan leuleus mah sangsara letai lemahai ya Allah ya Rabbana ya dengekeun saestuna kami saur Allah parantos nyiptakeun kaayaan jelema fi asani taqwim dina bentuk tubuh yang amat sangat sempurna alhamdulillah ya Umi Bapak lamun sekurang ditafakuran alias dipikir-pikir ya awak diciptakeun ku Gusti Allah teh tina nutfah alias tina cai mani bener teh tah cai mani ku Gusti Allah tuluy dikumahakeun oh biasa we atuh jang dikumahakeun juga aya nu nyaho dicitak nah mana ngajawab kumaha karepnya ya dengekeun cai mani ku Gusti Allah
diproses menjadi alaqah, tina alaqah diproses menjadi mudghah, tina mudghah diproses menjadi tulang belulang urat nadi, panon jeung ningalina, ceuli jeung ngadengena, letah jeung ngarasana, bibir jeung ngomongna, suku jeung ngalangkana, leungeun jeung aktivitasna, tah. Ieu kabehanana diciptakeun ku Gusti Allah daripada nutfah caiman. Mata ulah sararombong kadenya sarua geuning urang teh diciptakeun ku Allah tina caiman. Cing ari caiman hina teu, geuleuh teu, rujit teu, geunah teu, henteu, wadul. Nyebut henteu lagi bari mesem. Sakitu pangheulana. He dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Nah, ente kan geuning teh nyawet. Bo saking ku geuleuh eta cai mani, saking ku hina eta cai mani, tong boroning ku batur. Ku urang nu bogana ketika ngecret kana calana, eta calana pan dijiwir. Bararade PRT eus. Bararade piluraheun. Eta cai mani didagangkeun anu meuli moal. Ih rujit. Moal ge anu meuli, bener teu? Mahalan kene dog hayam Kang Murni. Demi Allah. Komo nog hayam kampung mahalna luar biasa, manfaatna karasa. Di ala kokonengna dikucek jeung madu rasa, bagoy eta. Lain sulap euy. Awak nu asana letih lemah lesuan leto jadi jag-jag waringkas bobot bari jeung pancet, alhamdulillah. Tanpa disadari gara-gara ngalok-lok dog hayam kampung anu dihijikeun jeung madu rasa mami asup ka kamar ngadon ngahariri. Awas nyai ulah reuas, lamun aya nu heuras, sagede-sagede buras, eta teh urat nu heuras. Baru pamajikan ge ngadak-ngadak nembalan, akang oge ulah bendung, lamun aya nu munu, sagede-sagede bolu, eta teh kulit malulu. Ngaji geus penting ge maka mana we lempeng na huntu dah. Pusing deh kah. Laju barang dahar wayah kieu mah. Tah diciptakeun ku Allah daripada nutfah alia cai mani, alhamdulillah. Pek tapakuran. Hei. Tapakuran tingari ieu leungeun indah teu. Jumlah ramona sabaraha? 10 atuh. Apa nu dieu mah hese ngacungna nyekel mik bener teu? Anu sabelah sabaraha? Tah 5. Ieu ramon nu 5 jangkung jeung pendekna sarua teu? Begang jeung montokna sarua teu? Tah ieu teh nuduhkeun kana kakawasaan Gusti Allah. Hadza bi qudratillah wa bi iradatillah. Pek pikiran kan. Jeung ieu teh gambaran ramo teh jangkung jeung pendekna teu sarua, begang jeung montokna ge teu sarua, simana horeng gambaran keur urang sarere hirup di alam dunia, nasib moal sarua, pangkat barareda, bener teu? Milik rezeki beda, pakaian nu dipake beda, umur tegeuning aya dina ramo. Tuh ku barudak teh mah pan sok rajin dilagukeun. Ini namanya jari jempol. Bantuan atuh pol kitu. Meneh hese diajak usaha teh. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol?
lamun ngaji ulah sok ngobrol. Amit amit. Udah aku geus karolot ngongkong. Mana teh bawa hangser. Jorok kurang dia mah. Ini namanya jari telunjuk. Bantuan. Ini namanya jari telunjuk. Kembali ada kasus. Apa kata jari telunjuk? Mayar mubalik ulah di janyuk. Punten lain nyindiran kabejaan. Punten lah pelebah dianyuk macan kajadian. Kan anu minang kajadian teh pahili amplop jeung protokol. Wayahna panitia samemeh dibikeun ilikan heula. Bisi kajadian deui peurih kana hate teh. Lanjut. Teraskeun. Masya Allah, tabarakallah, ya leungeun indah kacida ramona anu 5 jangkung jeung penekna teu sarua begang jeung montokna ge teu sarua ieu teh nuduhkeun kana kakawasaan Gusti. Dengan adanya leungeun pan alhamdulillah urang bisa beraktivitas bener teu? Mawa motor bisa, mawa mobil bisa, rek macul rek ngoret masak ge agegero ngelap kaca rek dahar rek nginum tinggal liwing rek nginum bisa alhamdulillah. Nginum cai herang alhamdulillah. Boleh. Sudah hati pedih serta tubuh letih, segala derita ku bawa berlari, tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa di meja tidak ada kopi. Punten lain nyindiran ngabejaan. Minum dulu boleh. Ridho, ikhlas. Ya, selamat menyaksikan. Air heram adalah air yang amat sangat murah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bangpeng ditempokeun rek ngeureuy we nginum. Alhamdulillah. Lanjut. Teraskeun. Ya Allah, ya Rabb. Keur masantren baheula keur jadi santri nginum teu jauh ti Ciherang. Ayeuna geus jadi mubalik, geus jadi kiai, masih keneh heran. Tobat kieu-kieu teuing nasib peuting ayeuna ieu. Paingan peuting tadi mah mimpi teh buruk sekali. Halo, aya kopina? Eueuh, sarua eta. Lanjut. Teraskeun. Tah urang mah diciptakeun ku Allah dina bentuk tubuh yang amat sangat sempurna. Bahkan dina awak urang teh dibere akal anu sampurna. Tah ku ayana Allah nyiptakeun urang ka alam dunia, dibere awak sampurna, dibere akal sampurna. Urang teu bebas di dunia, wayahna kataklif ku hukumullah, kaikat ku syariat Allah, narima diatur ku undang-undangna Allah, anu parantos dicontohan jeung disebarluaskeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kumaha kiai lamun teh mah aya jelema hirup di alam dunia dibere awak sampurna, dibere akal sampurna, ngan edas kana aturan Allah teu ngawaro.
kana hukumullah teu ngawaro ka Kangjeng Rasulullah teu ngawaro hirupna mawa karep sorangan nuturkeun kana hawa nafsuna sorangan tah nu kitu kal an'am eueuh bedana lir ibarat binatang alias bagaikan bantuan sato sapi weh. Hari sapi mah sebagian daripada sato bener tuh. Nah bersalah gitu ah. Eueuh bena da bagaikan sato. Punten ieu ngaji rada peureus ieu kajeun ieu. Ajeun ieu. Tibanga dengikeun naon hesena. Apal monyet. Kembali melotot atuh. Ari monyet sok barang dahar tara sok nginum tara sok sare tara sok salat tara ka masjid tara ngaji tara berjamaah tara da monyet wajar bener teh ngan ayeuna pelebah jelema cing jelema sok barang dahar tara sok nginum tara osok sare tara osok salat tara ka masjid tara berjamaah tara ngaji tara alhamdulillah ngan lamun aya jelema gawe namu ukur dahar nginum jeung sare pelebas salat tara ka masjid tara berjamaah tara ngaji tara berarti eta mah nyebut monyet teh ulah bari nyangereng ka dewek atuh eta. Coba sok naon bedana jeung monyet kan. Nah, punten ieu. Jang calik jang. Eta cai tong diputar-putar kitu. Diuk. Siapa dengekeun? Dukung keur usaha ieu. Ngomong-ngomong sound systemna alusnya alus teu alhamdulillah kurang doakeun tukang sound system sing asup ka surga jeung son-sona ya Allah ya Rabbana bahkan balhum adol akhlakna tingkahna jelema nu jauh tina aturan Allah nu mung diatur ku syariat Allah nu mung dicontohan ku Kangjeng Rasulullah dititah salat wani ngaliwat dititah ngaji noyod nonton TV dititah syukur malah milih kana takabur leuwih jahat tinimbang satoka balhum agol leuwih ganas leuwih jahat tinimbang sato Bo deuleu kan dia ya. Pandawek teh menang mayar meureun. Menang udunan ieu teh. Bener teh? Pak. Ngomong atuh euy. Pak. Tah kitu. Kopi teh kumaha ieu teh? Moal meureunan nya. Ya. Pernah teu ngadenge beja atawa aya teu hayam tega maehan ka anakna sorangan? Jawab. Aya teu hayam tega maehan ka anakna sorangan? Eueuh nya. Yo, sakali mangsa jisim kuring nyokot anak hayam hiji. Da eta mah nu jadi indungna nyerente ngabintih ka jisim kuring sakingnya ngabelaan nu jadi anak ngabelaan nu jadi itu gini ieu pantah ari teh dibarengan jeung kopi eueuhan sawareh sora teh ngabelaan nu jadi tegeni ayeuna jelema nu jauh tina aturan Allah nu mung diatur ku syariat Allah aya teh seorang ibu yang tega menganiaya ka anakna sorangan jawab aya teh nu ngabunuh aya teh
aya. Ya Allah ya Rabbana bahkan teu saeutik melenung dina jero beuteungna kalakah dikaluarkeun melalui proses aborsi naudzu apa dipikir-pikir leuwih jahat ini mangsa toh kan bener teh ya Allah ya Rabbana deudeuh leuwih jahat ini mangsa toh bener teh lamun jauh tina syariat Gusti aya teu anjing ngahakan pelmik sagrik aya weuh oh sing sakumaha riot eta anjing can pernah ngagede ka warung meuli pelmik sagrik ieu lain seueur mikir kan ayeuna pelebah jelema nu jauh tina aturan Allah nu mung dicontohan ku Kangjeng Rasulullah aya teu seorang pemuda atawa jelema nu sok ngadaharan pel anjing aya teu loba teu lieur teu balagung teu apan leuwih jahat ini mangsa toh tah balhum adol naudzubillah ini deudeuh bo mata Kangjeng Nabi ku Allah diisrokeun sinareng dimi'rajkeun daripada Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa naik ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep nepi ka tujuh nepi ka Sidratil Muntaha nepi ka alam lahud nepi ka malaikat teu bisa tembus ka eta alam apa yang dihasilkan oleh baginda Rasul setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala daya sanes salat tah ku ibadah salat ku perjalanan Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi yang melahirkan salat daya sanes sangkan urang sararea menjadi makhluk yang berkualitas yang mulia anu luhur darajatna di hadapan Allah Subhanahu wa taala tegening kopi datang sekian lama aku menanti kedatangan cai kopi pewewew aduh alhamdulillah nuhun hayang kopi alhamdulillah dibere sok sanajan bari jeung telat nuhun bingah amar watasuta bingah ka kiri-kiri uing hayang kopi kontan dibere teu diengkekeun alhamdulillah luar biasa ieu ngan keukeuh we hate mah keung ieu keungna sok sieun buruhan teh dikurangan gara-gara dibere kopi dibuka teh amplop eueuh saware da meureun dipotong kopi tapi amannya mau aya potongan mau dikurangan jeung ududna tuh Kang aduh hampura hayang beunghar teu sing daek barang bere ka ajengan kalakah deui di bejaan teh sing daek barang bere ka ajengan ai mohon ampun yo barang bere ka ajengan mah dibalesna ku Allah leuwih loba sinimang barang bere kanu jadi indung jeung bapa eta amin atuh amin asa pisan diajak bisnis teh nah kiai asa kakarang ngadengen oge barang bere ka kiai barang bere ka ajengan dibalesna ku Allah leuwih loba tinimbang barang bere kanu jadi indung jeung bapa dijawab puji simkuring jasanya yang berbeda indung bapa mah jasana ngan salah kadar mampu mindahkeun ti alam rahim ka alam dunya ari kiai mah ari ajengan mah ari ustad mah jasana mampu mindahkeun ti alam dunya ka alam akhirat
Coba sok pangbandingkeun alam dunia jeung alam akhirat, kira-kira alusan mana? Alusan mana? Geus pernah kitu ka akhirat? Aduh. Pana Al-Quran ngabejaannya. Bacakan tau. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Geunaheun teh. Akhirat leuwih alus tinimbang alam dunya. Di dunia mapan kasaksian Kang, lamun aya kahayang teh kudu usaha heula, kudu ikhtiar heula, bener teh? Contona we uing hayang ngopi pan kudu main lagu-lagu heula eta. Sanar sinir heula, bener teh? Acan di laguan mah pan can kaluar kopi itu. Tak kitu di dunia. Bahkan ka tukang-tukang mah pan aya nu ngaranna corona, bener teh? Ya Allah ya Rob eta si corona nya. Kan dia aya teh. Ayeuna aya we. Si brengsek. Datangna teu kadeuleu ini teh teu kanyahoan. Ngadon ngacak-ngacak proyek dewek. Ih, kampus si corona mah lain beda. Raja mulut teh eueuh, Kang. Demi Allah, Kang. Eta Kang Bahrudin kawin geus nyirian sabaraha hiji jadwal ku si corona mah beak eta. Wayahna we haji batal acara teh. Brengsek. Bangkrut dewek. 2 tahun aing nganggur, pamajikan gadak-gadak begang. Uruk pamajikan. Demi Allah. Ripu ku si corona mah bener teh. Tukang dagang hancur, tukang tani hancur, mubalik. Teu mubalik nama. Nu hancur teh proyekna. Coba, tapi udah di dunia meureun. Yapnun tempat ruksak tong aneh, bener teh? Tah. Ari di akhirat mah disebut leuwih alus teh, pedah aya surga, teu geuning. Kang Murad, Kang Murni. Di akhirat mah aya surga, eta kanikmatan jaga di jero surga 88 jumlahna. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbil basar. Kanikmatan jaga di jero surga can mampu katingali ku panon makhluk, can mampu kadengi ku ceuli makhluk, jeung can mampu kabayangkeun kakarategeun ku hate makhluk. Masalah akhirat, masalah surga, masalah Isra Mi'raj, lamun diudag ku otak urang moal mampu, moal bisa nepi. Yang harus kita kedepankan adalah iman ka Gusti Allah. Percaya. Yo, Kang, gambaran kanikmatan jaga di akhirat di surga ku Allah dicarioskeun dina Al-Qur'an. Jannatil tajri min tahtihal anhar. Jaga mah di surga berbagai macam minuman, masing-masing aya sungai-sungaina. Sungai madu, aya sungai susu, sungai kopi, mochaccino, kapal api, eban rekna. Di surga mah masing-masing aya sungai-sungaina, teu kudu hese tinggal nyuk. Alhamdulillah. Percaya, iman yang harus kita kedepankan. Bahkan minuman yang diharamkan di dunia kayak nih whisky, brandy, martini, Jenevermensen, AO dan EE. Geblek. Dewek kapalan eta. Ngapalkeun atuh. Di dunia mah haram, di surga mah menjadi halal bari eueuh efek samping. Alhamdulillah. Itulah kenikmatan surga. Maaf keur ka ibu-ibu lain rek ngahinakeun, lain rek ngalemahkeun.
jeung lain rek ngaleuwihkeun bapak-bapak tapi kumaha kitu kaayaanana jaga mah di surga keur bapak-bapak pamajikanana paling saeutik 70 pamajikan bagoy eta 70 euy bayangkeun pamajikan 70 Pak hiji pamajikan susuna 2 kali 70 140 susu matak jaga mah di surga keur kalalaki pagaweanana nyusu terus kan geblek anjay senggol dong kunaji zaman ayeuna dunia TikTok serupa-rupa itu senggol dong mun awewe punten salaki di dunia hiji di surga ge hiji sorry ya cuma aya beda sok sanajan mengukur hiji-hijina pamenteuna salaki urang di surga mah robah-robah ayeuna pamenteuk caroge ibu teh kos Roma Irama isukan mah bisa jadi kos Sahrul kan kumaha kahayang kereteg hate urang alhamdulillah itulah kenikmatan surga percaya temi iman yang harus kita kedepankan tah keur saha eta kanikmatan surga teh pikeun kajal manu ibadah ngawaro ka Gusti urang moal mungkin bisa mengenal Allah, moal mungkin bisa mencintai Rasulullah, moal mungkin bisa ibadah ke Allah, moal mungkin bisa ngalaksanakeun salat ti mimiti takbiratul ihram dugi ka awe salam lamun teu aya jasa seorang alimil ulama bener teh tah kiai mah ajingan mah ustad mah jasana leuwih gede tinimbang indung jeung bapak mata pembalasan sedekahna ge insyaallah leuwih loba amin ya robbal tingali ku ibu jeung ku bapak dina kitab taklim wa taklim aya seorang ulama masyhur ngaranna sampai ke penjuru dunia manfaat ilmuna luar biasa karasa dugi ka ayeuna ditaros ku sahabatna ya Syekh atas dasar naon ilmu salira nami salira masyhur dugi ka ayeuna dijawab ku eta Syekh bi abdin goniyin atas dasar bapak kaula anu beunghar nu teu eureun-eureun barang bere ngabahagiakeun ka guru kaula ka kiai kaula ka ulama kaula alhamdulillah tegeuning kahartos jelas jam sabaraha anu teh lagi sajam ki kurang ngaji teh pira kuing rek ngaleuwihannya jeung geus sajam yeuh nih Kang Murni sajam ya terus maksud tanggung jawab hayo urang raih kemuliaan urang raih darajat di sisi Allah melalui ibadah sholat insya kita melaksanakan sholat berarti orang menghargai atas perjuangan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi benar tak? Tapi sabaliknya orang berani meninggalkan sholat apalagi dengan muta'amidan dengan sengaja berarti orang tidak menghargai atas perjuangan Isra Mi'rajnya Kangjeng Nabi naudzubillahi min Bo zakat wajib deh lamun mam lamun ay lamun teu aya mah teu wajib bener teh puasa wajib teh iraha sakedeung deui Ramadannya muga-muga para ranyang umur teu geuning batuk ya ngopinya kopina kopi hideung Kang dianggap karuhun urang-urang dia ya obat ya geus penting ge mah tuh kopi susu nya nu rada meusan bener teh ieu mah kopi hideung alah deh Kang
dianggap almarhum dewek. Tapi kumaha sudah sakieu milik kameureunannya. Kurang tarima kene Kang Udin ah. Kopi hitam aya. Eueuh, sing sabarnya. Ulah hayang sarua nasib teh ah. Bangkeun bari ngaleuteulah kopi ah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Alhamdulillah. Coba nikmat euy. Obat nikmat. Raos. Tegen. Tadi geus ngopi teh sok aya sorak. Tapi ka mana dia ngaji kan? Kalangan ku kopi, kurang nu ngopi na di nu riweuhna. Awas. Zakat wajib lamun mampu, puasa wajib lamun kawasa, lamun cager, bener teu? Lamun teu ka mana-mana, ari gering mah teu diwajibkeun puasa, diwenangkeun ngalaksanakeun bukana, betul? Sakedeung deui bulan suci Ramadan, mudah-mudahan sehat sarareanya, panjang umur, biasa ngalaksanakeun ibadah dina bulan suci Ramadan. Awas jangan sampai lewat bulan suci Ramadan tanpa puasa, tanpa tadarus, tanpa taraweh, tanpa sedekah, kadek. Nah, ulah nepi kaliwat tanpa ibadah, belum tentu umur orang nepi karena bulan puasa nu bakal datang. Benar teh? Matak siapkeun fisik, siapkeun mental, siapkeun segala rupa untuk melaksanakan kegiatan ibadah dina bulan suci Ramadan. Doakeun jisim kuring tilu dinten santosna sasi saum, tilu dinten santosna munggah bade menuju Baitullah ngalaksanakeun ibadah umroh kaping 3 Ramadan kaping 20 genep Maret. Insyaallah bade menuju Baitullah ngalaksanakeun ibadah umroh menuju Madinatul Munawwarah dalam rangka ziarah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umroh akbarna kaping 28 Agustus. Disebat umroh akbar teh jamaahna seueur kirang langkung aya kana 500 jalmi na. Batuk deui. Kieu pan salah kopi teh ya. Salah kita kopi. Jadi karena ti corona ge meleg kieu ya deh. 500 jamaah insyaallah mungkin mah gabungan daripada para mubalik sa-Jawa Barat, sa-Kota Banten. Insyaallah gabungan sinareng Kiai Haji Asep Mubarok ti Palihan Cikampek, ti Palihan Pandeglangna Kiai Haji Abi Jamaluddin, atau ti Palihan Sukabumi Kiai Haji Ama Ujang Pesasi, Kiai Haji Kamaluddin, sinareng para mubalik anu sanesna jamar muda Roma muda termasuk jisim kuring insyaallah sasarengan dina kaping 28 Agustus menuju Baitullah ngalaksanakeun ibadah umroh akbar. Bilih bisi ibu jeung bapak urang dieu hoyong sasarangan sinareng para mubalik menuju Baitullah dina kaping 28 Agustus mengpeung aya waktos ti ayeuna tiasa untuk mendaftarkan diri insya sing kabita ku salah cariosan Kangjeng Nabi manzaroni wajabat lahu syafaati. Barang siapa nu jarah ka kami saur Kangjeng Nabi wajib untuk mendapatkan syafaat kami. Amin ya robbal. Bumina Kangjeng Nabi disebut nate raudhah. Ma baina mimbari wa qabri raudhatum min riyadil jannah. Antara mimbar kami jeung antara kuburan kami eta teh disebutna sebagian daripada taman-taman surga na Gusti Allah. Sing saha wae jalmana nu sawaktos hirup di alam dunya atos ngadampalkeun sampean di jero raudhah alias di bumi kaula
maka orang tersebut di yaumil kiamah berhak ngadampalkeun sampean di jero surga na Gusti Allah. Aya arep-arepeun jaga yaumil kiamah lamun urang sararea daek korbankeun harta tanaga jaroh ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Teraskeun. Tah zakat wajib sote kanu mampu, puasa wajib sote kanu cager kanu teu ka mana-mana, bener teu? Munggah haji atawa umroh wajib sote pikeun ka jalma anu boga duit, anu boga ongkos na alias nu kawasa nu mampu di jalana, bener teu? Teu kawasa mah teu diwajibkeun. Sementara yang namanya sholat, nah tidak bisa ditinggalkan. Nu cager wajib, balik tempo ka dieu euy. Nu cager wajib, nu gering wajib, nu cicing wajib, nu nyaba wajib. Eueuh alasan keur ninggalkeun. Ustaz, kulan ece maya teh gering. Kunaon kitu? Liar. Heuh liar teh liar kunaon? Teuing da ceuk dokter mah dipariksa teh vertigo. Vertigo? Oh eta. Ari kitu kunaon? Batuk ongkoh deh ece mah. Tekuat nahan batuk ece marek balik di heula we nya Ustaz. Jeung ieu budak tekuateun hayang sare. Pagae jeung atuh arek teh hareula mah. Jeung neangan senal teu kapangi-pangi Ustaz ya. Pusing teh di mana tadi neuneuna teh. Tenang we tenang da keke kapangi. Ujung atuh rek balik di heula mah. Aya we gogoda usaha teh ka heuh. Ampun. Oh vertigo. Oh, liar eta. Lamun angtung da sakti talolonyong Ustaz. Sok sieun teh jadak tarap. Ari kitu kumaha? Oh, salat teh bisa bari nangtung lieur. Vertigo. Oh, lamun ece salat teh bisa bari nangtung apa bisa bari diuk? Oh, diuknya. Panjang teh bisa bari diuk. Bisa ece bari diuk teu nanaon. Nya eta Ustaz diuk teh bisa. Kunaon kitu? Bisul. Sabaregi bisulna? 8. Meni kupuhara ta bisulnya heuh. Lamun ece salat teu bisa bardiuk gara-gara bisul, bari nyangigir naon hese. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ah, nyaeta nyangigir ge teu bisa ece mah. Kunaon? Tulang cangkeng asa potong. Atuh bari nangkarak naon hesena? Teu bisa Ustaz. Kunaon? Tulang tongong asa nonyol. Atuh ku awak nu masih keneh bisa bergerak disarahkeun. Ya eta teh mimiti ujung sirah nepi ka ujung suku geus teu bisa gerak setik-etik acan. Ku keceupanon atuh geus teu bisa ngiceup Ustaz. Atuh ku hate bayangkeun geus teu bisa ngabayang Ustaz. Atuh eta mah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lain kudu salat, nu kitu mah tapi kudu disolat. Disolatan. Menyamai disolatkeun. Toba. Pokoknya mah selama hayat di kandung badan wajib untuk melaksanakan eueuh alasan ninggalkeun. Ari uing Ustaz kumaha? Kumaha teh? Nyaba uing mah. Ka mana nyabana? Jarah keliling. Wali Songo. Ari kitu naik bus. Langgeng Jaya. Langgeng Jaya meureun. Oh eta.
Ari kitu kumaha ceu? Heuh, panjara teh eureun teh sok sakali dina dohor hungkul pelebah asar mah henteu kumaha eta ustaz salatna. Tong bodoh pikeun ka jalma nu keur nyanyabaan aya rukhsah kemurahan ti Gusti Allah salatna bisa dijama alias dikumpulkeun. Jama takdim asar tarik kana waktu duhur atawa isya tarik kana waktu maghrib. Jama takhir narik salat duhur kana waktu asar atawa narik salat maghrib kana waktu isya. Oh jama. Heuh. Atuh loba teuing Ustaz. Digunukeun duhur 4 asar 4 jadi 8. Batur mah geus kabaso ka itu kuwi kaduk-duk we salat ya. Ari ece kuliernya. Yeuh ece dengekeun. Keur kanu nyaba mah lain salah kadar jamak takdim jeung jamak takhir hungkul, tapi aya rukhsah ti Gusti Allah. Salat anu bangsa 4 rakaat kaya ning duhur, asar, jeung isya bisa dikosor menjadi 2 rakaat. Saking salat wajib untuk dilaksanakan, teu aya alasan ninggalkeun. Cakep. Ya ngomong-ngomong ke harti teh ya. Jelas teh ya. Tah, masalah jamak takdim, masalah kosor perlu ilmu bener teh. Tah keur nganyahokeun ilmuna eta masalah jamak takdim jeung kosor wayahna kudu ngaji dibahas di dieu mah moal ge beres bener teh. Amplop ku sakitu-kituna teh. Mata ngajina untuk sementara boleh jadi diperean heula tapi engke mah wayahna. Sanggeusna beres bulan suci Ramadan mah diawali lagi insya. Sabab hukumna ngaji mah adalah wajib. Ngaran naon kiai hukumna? Ngaran naon urang teh make kudu ngaji? Ngaji teh hukumna wajib. Make kudu ngaji sagala rupa. Limaslahatil amal. Sangkan bereskeun nyukseskeun ibadah ka Gusti Allah. Bu, hayang cang hayang poek. Hayang cang hayang poek. Tah ulah jauh tina lampu. Itu lain seri. Ayana lampu ayana cang panon bisa ningali alhamdulillah cai herang kati cai kopi kati protokol kati porsi oge kati udut nama geuning oh buahnya punten ulah jauh tina lampu kan sok sanajan panon bisa nempo ari jauh tina lampu mah moal ge heuh bener teh ngabelebak atuh lain seuri kang mikir kan di bejan teh kala kaseuri di dinya mah jauh tina lampu tungtungna coba sok urang lempang dina jalan anu badag teu dibarengan jeung lampu alias poek dari puatu ayap-ayapan bener kan nincak longgap nincak duleur cilaka tungtungna da dibere poek mah ripuh Kang bener Kang kos nini geuninganannya teu penting udang sare da teu kuat hayang kiik kabeneran pareum lampu keluar imah sieun tungtungna maki jigireun haweut kapan ki nini teh adik kitu dikit geus eueuh pareasian aya nu ngorolokan sagala beres tina kieu salah nyium lain cai kalakah minyak tanah kapan pareum lampu baru minyak tanah dipake ngisap atuh panas kan bari karuna ngaritakeun ibu buntut saking teu kuat panas jeung ararat teu bebeja kakina lah kaki kunaon ieu bobogan aing bet jadi panas cek si Aki kunyaun atuh buat jadi panas
awan dadi mandul dingin-dingin saja. Wah jadi asana jangeunah keneh gini. Sing atuh ku ayurang deuleu. Pas ditempo di damaran lain ku baterai Kak. Kalahkah ku paneker. Da begitu cekes cekur teh kahuruan. Ampun eta bobogan sini merepet kahuruan eta. Tah kitu Kang ari poek mah jadi cilaka kahuruan eta. Wah sini nya kahuruan. Hayang caan hayang poek ulah jauh tinalang haktina ulah jauh ti kiai ulah jauh ti ajengan ulah jauh ti ustad sabab lampu maker nyangan dohirya urang panon urang ari kiai ajengan ustad mah keur nyangan hate urang sangkan mampu makrifat mengenal Gusti Allah sangkan mampu mencintai Rasulullah sangkan mampu mengetahui syariat-syariat Gusti Allah. Batuk mung sesuai kopi na ya malang karena ti corona ya tuba liman arafahum berbahagia pikeun kajama yang mencintai ulama mahabbah ka ulama mujalasatu ma'al ulama babarengan jeung alimil ulama wal wailu liman ankarahum wa abghadahum dan celaka besar bagi orang yang membenci dan yang mengingkari alimil ulama naudzubillahi min tah hikmahna ngaji teh sangkan caang hate nomor kaduana limaslahatil amal hikmahna ngaji sangkan ibadah urang ditarima ku Gusti jelas mudah-mudahan urang sadayana ku Allah sing istiqomahkeun dina ibadahnya digampilkeun milik rezeki bari barokah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakedeung deui bakal masuki bulan suci Ramadan ya Allah sehatkeun badan abdi afiatkeun jasmani abdi sadaya ya Allah panjangkeun umur abdi sararea ya Allah kalayan sukseskeun ibadah dina bulan suci Ramadan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Intisari daripada ieu pertemuan hasil Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ngabuahkeun salat hayu urang pelihara urang raksa urang jaga ku urang sararea sabab salat fi yaumil kiamah nu bakal dihisab pangheulana ku Gusti salatna beres amalan anu sejena tapi lamun salatna teu beres beureunan amalan anu sejena ge moal kabeh. Muga-muga ieu pertemuan sing parat dugi ka akhiratnya urang tiasa sasarengan ayeuna tiasa sasarengan deui jaga di akhirat bari kenging rahmat Allah kenging syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuh simkuring al-fakir ieu ceramah tanto serpisan kakirangan sareng kalepatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal haqqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.